majikan ke pasar. Karsi, Karsi. Kah, juragan, kah. Maneh mah pantas ari geus kusku kah teh gogorowokan ti kajauhan. Maneh cicing di imah ulah ka mana-mananya. Kami rek keluar heula rek aya perlu. Tadi ka mana juragan? Aring ka juragan istri Sumpi kumaha? Keun bae da manehna geus nyaho kana tugasna tuh. Bejakeun we kami rek aya perlu kitu ka babaturanana. Nya. Mangga juragan mangga. Dasar tiba heula. Ti awewe hiji pindah ka awewe dua pindah ka awewe tilu. Haben we tadu ka teuing rek kumaha nya. Leumpangna can digusur mah hantem we meureun. Duh, selain kalah ka ngutruk ngewa kadengina oge. Panyanten teh kadangu. Keun bae da rumasa. Kitu we nya. Kade di imah sing bener-bener bisi aya naon-naon bejakeun. Lamun anu nyananyakeun juragan Aden kepo bejakeun keur eueuh kitu. Nya. Sing bisa dipercaya. Mangga juragan. Kade tah bisi engke marni balik. Nya, bisi balik engke. Terus mawa peda 2 dititah kami teh. Terus naon we asupkeun ka kulkas kabehnya. Mangga juragan mangga. Keun sagala rupi timbalan baris dilaksanakeun ku si Bibi Karsi. Beres pokona mah juragan. Ngarah kami jongjon ini tanana. Heh, ditinggalkeun kaminya. Mangga juragan wilujeng angkat. Punten. Araya gitu itu deh, pribumi teh raya. Punten. Ai kamarana cenah itu jelemana. Punten. Loh, kudu nyebut naon atuh. Oman. Ya kuring yo. Saha teh cenah? Saha di luar? Kami sok bukakeun entah panto tah. Duh, melihara resep pisan. Sugan teh saha we bieu mah. Dadas di mana atuh kulun wayah kieu? Lain teh kaya perlu. Kamarana teh we jelema geuningan? Eueuh, biasa we. Sok kadinya tuh ka jero tuh. Berek diukna kursi, rek diukna jojodog. Gue di mana ngeunahna? Ide we yahna kursi ye. Geus taratuman eta mah diukna jojodog teh. Bener, baheula sok. Diukna jojodog. Pagawean ngangon muning, aya mah geus lain atuh. Marukanan teh kumaha atuh. Kurang gitu mah paling diajenan kuring teh. Ya, keun bae kurang batur marekeun rek diajenan rek kumaha oge. Nu penting mah kuring mah nyaho kapan modalna. Alah, baheula bareng ngangon, baheula dagang huut bareng len. Geus tong tarik teuing era ku batur. Kera da sakieu kanyatanana turang mah. Mama. Itu eta nu di luar nu lagi kitu naon teh terang. Ai. Da si Oman boga anak eta teh naon eta teh? Bejakeun we kitu keur eueuh kitu. Mangga. Lain euy, ari eta saha deui? Pada herang ngatingalina teh. Bener euy, rada herang. Alah, si lain mah baku panon teh. Guler. Kasisi kagigir. Awewe tiba heula si lain mah. Keun bae atuh nu penting mah asal kacukupan we nah nonesena. Bener euy, katarik dek mah. Teu bisa moal dibikeun ieu mah. Itu dulurna pamajikan di Tasik. Oh, geus kadewekeun lah. Ewa. Lain geus boga pamajikan deui cenah ngadenge teh. Boga ge kampungan euy dusun, teu beunang diajak ngota.
Wah, boror adi bisa diajak ke bar. Hana rese, teu beunang. Ah, pokoknya mau dibikin ya mah. Aduh, lamun bener teu dibikin teh kacida teuing. Keun bae siling hayang naon, hayang motor. Hayang motor Honda, BMW naon sok caritakeun. Mah burung teu dibere ku saya. Asal paling ya itu dulu dewek meureun bikin kasih laing. Salah ngarti atuh. Ah, tinggal lihat oge lah. Ari motor hayang euy, tapi budakna lebar ya. Sidik kering kilian ku dewek ke. Tuh yan si laing mah. Geus bikin ka dewek lah. Naon esena? Moal euy, sorry we ye. Aduh. Nyaan. Mama? Atos? Cik mawa eta. Omi ka dieu mau cai. Ka dieu cenah ye. Juragan kepo. Mangga. Sok kadinya teh, cai-cai atuh naon lah. Anu alus di dieu mah. Ah, keun bae da teu perlu caina saya mah. Perlu itu tuh, nu geulisna. Ditarima ye ah. Cai ti nu geulis ye. Kadinya. Alah, seger. Aduh, nya nikmat. Eta kumaha tah soal budak teh? Aduh, bener euy. Saya teh lina naon lebar soalna mah. Aduh, budak hadena keranan. Eta mah alus atuh alus kukutan, alus turunan eta mah. Heukeun bae masing alus turunan, alus kukutan oge. Da ku saenge moal burung teu disenangkeun atuh. Alah, si laing mah sarakah pisan atuh poh. Lah, jamak ayeuna mah lalaki teu sarakah mah. Kaluli-luli, moal jadi lalaki modern. Ari dewe geuningan tiba heula hiji we. Nu nyebutkeun lalaki teu modern. Nya, tapi kan urang ngan saukur bisa ngahayal, ngan saukur bisa ngabayang-bayang. Coba lamun kieu mah geus kalaksanakeun, mangpang meungpeung siga dewek atuh. Geus nganeng lah. Omi. Kah? Tadi sekedeung. Ayeuna baturan heula ieu juragan Aden kepo. Mamang erek menarkeun cai nu belah kidul bisi ku batur beakeun. Mangga. Tah kitu atuh si lain masing aya gadag. Baiklah. Awas ya lamun teu merek motor. Dibatalkeun ku dewek. Beres pokona mah. Nepangkeun. Leres. Omi. Juragan Raden Kepoh Bisastro. Nuhun ditepangkeun. Kawit di mana? Kawit mah ti Tasik. Ngiring ka dieu? Sareng pun paman nu nembe teh. Ari abdi mah wargi teh ka itu pi istrina. Oh, wargi ti istrina. Ari di dieu kumaha? Betah di Bandung teh. Tah teh betah. Nya da di dieu Bandung ge Bandung sisi. Tapi lamun Bandung kotana, langkung rame atuh. Sajenengan teh? Omi. Omi. Om 8 mih 3. 8 jeung 3 11. 11 kurangan 4. Genep. 7. 7. Cocok jeung aing ye. Neng Omi. Kah, tong nyebat neng ah. Abdi mah turunan ti kampung isin. Urang ameng yuk. Gede. Akang wawartos ka tuang itu mah tuang sate teh, tuang naon? Tuang raos? Paman. Tah, kan ka tuang paman mah kumaha akang we. Halim abdi mah sanes istri tukang liar. Kakantun zaman di kota teu liar mah atuh nu geulis. Jeung akang bade nganggo mobil mah enggak. Bade nganggo motor mah enggak. Bade papah wae mah enggak. Bade kana beo mah enggak. Mangga bade kana naon oge. Heula lah abdi mah teu acan hoyong amangan ka ditu ka dieu. Ieu mah diajak sanyanya siga nu alim siga nu mundur. Sanes ku kitu da kapan abdi teh kadu kawajiban di dieu teh. Kawajiban naon? Samun ngurus kapan di dieu teh pun paman, pun bibi pan kudu diurus di dieu. Nyeseuhna, gegerohna, umah wadahna. Nah benten kitu ati gegero sareng umah wadah teh. Mun sami janten sagala rupina kudu diurus ku abdi. Ari sakola di mana? Di sakola. Duh, benten atuh katingali. Ari sorot pelajar mah benten atuh di mana-mana oge. Laras di sakola. Tadi mah kaluaran madrasah. Oh, pinter ngaos atuh.
Alhamdulillah tiasa. Duh, nyaannya. Hebat lah, resep ge mah ya. Yuk, kurang amang enak mah. Engke pamit sumping Mamang Oman. Kene ku akang nyarios nama asal kersa we helanan. Punten sanes nampi pakasih. Abdi mah teu kawawa upami teu kerangkat angkatan bari sarangan ku akang mah. Kapan terus kadungan garwa? Alah, sanes garwa eta mah. Biasa anu amang di ditu, ku akang digawekeun gitu. Tapi jenengan teh tadi teh Juragan Raden Kepoh di Sastro. ari kelahiran asli di dia. Asli. Henteu akang mah teu kacampuran naon anger ebah lagi kieu. Mangga tuh dilecahina. Mangga. Salah tuh sareng. Mangga. Ih, meni sakedik teuing, sing seueur. Cekap. Sok. Tuh, pan resep katinggalina oge, meni ngagelak-gelak cenah. Pinter anu gelis. Ayo ngomong yuk. Halim, milih nyeselan. Saha? Eta pun paman, kapan sakitu strengna geuningan tadi oge ka uninga. Alah. Si Oman mah teu sagulung sagalang sareng Kang Kepoh mah tiba heula. Zaman mimiti ngadu kaleci nepi ka ayeuna geus ngadu jangkrik nepikeun ka dagang hut sareng ngapungkur teh. Dupi ayeuna pada melan kana naon? Juragan Raden Kepoh teh. Tong nyebat aka eta nyebat juragan, tong nyebat Raden. Sebat teh Aum. Nya. Kumaha? Aum. Nya, jadi ngarah prah gitu. Jadi mun di jalan teh sebutkeun we Aum Kepoh atau napi Om Kepoh gitu naon dah. Nya. Asa teh pararan teh tukang abdi mah. Alah, tong seueur saur sok we. Cing sok. Akang hayang nguping. Teu basa nyariosna. Ayo. Aum Kepoh. Sakali deui. Aum Kepoh. Meni kana cepil gleser nikmat. Aduh, nyaan. Bade ngagaleh naon atuh ayeuna? Bilih palai selop, palai acuk sae, palai naon we carioskeun. Asal karsa dicanak ameng ku akang ayeuna. Ka mana? Ka mana kuliling-kuliling kota? Kana naon? Mana bade ka naon, bade kana motor, kana mobil. Komplit dia Kang mah. Koneng gede, aya. Seueur-heureui kitu. Nyaan. Sumpah Kang malah ngabohong. Atuh kudah wawartos heula. Kayaknya. Nah, sia hasil di wae. Dasar atuh ku pakaian, ku boga duit mah beunang wae nu kumaha-kumaha oge. Omi, cing eta bawa ka dieu tah, pacul nu dina bilik. Mangga mamang ke sakedap. Teu teh sumping. Oman, kade sakedeung. Naon atuh selain teh, geus dibereng ngeunahna masih kene gogorowokan. Lain euy. Ieu mah minta tulung sakalinya, ku sabab budakna mah geus daekeun. Dulur sileng dibawa ku saya ka toko. Erek dipangmelikeun naon sagala ngewa tuh, cicing di kota Rudin kitu. Engke si lain katemleuhan. Cenah ngaran we jeung dulurna tapi pakaian cenah cumpang-camping gitu sararoe kitu pan era. Keun ku dewek rek disenangkeun. Alah pokona mah saya mah teh nya naon BMW euy. Beres pokona mah. Ku saya tinggalkeun nya. Ajung, kadinya silakan. Moal tanggung jawab saya. Ayo tuh. Atos dan me wawartos. Nu laras. Laras atos. Ya di parantos make antosnya beresarin heula. Sok atuh.
Omi, Kah? urang ngalet teh layu. Di ditu geura yuk. Aya baso nu raos teh. Cenah tadi bari manggalekeun. Nya suatu palai naon. Tapi geus tos cekap ketang. Tacuk tos aya selop tos aya. Jaket tos aya. Tos teh urang wih dewe yuk. Is. Ya. Omi. Pamanggetna moal samata-mata mangmelikin sagala rupa, bro dijuru, bro dipanto, sagala rupa dipasihkeun ka istri. Lamun eueuh, Ih, cenah tadi bari ngajak wungkul. nya lamun eueuh. Naon cing? Pamrih, lalaki mah kudu aya atuh imbalanana piraku we atuh. Kapan akang teh tos berbuat kebaikan? Atos maparinan sagala rupa ka Elis Omi teh. Piraku ayeuna mah dede culaurkeun kitu bae. Teu watos kitu. Ari sugan teh kumaha ieu mah teu pararugo kieu. Cek akang ge tadi hayu urang ameng, bari urang sekalian jalan-jalan. Apaan atos amang atos jalan-jalan atos. Aya hiji nu teh acan. Naon? Cek. Nih. Ieu panangan sok palit ge ngewa tara biasa abdi mah. Cici. Yuk. Kabumi akang di ditu. Alim, kayak tetehna di ditu. Wah, moakeun bae nah. Ayo, eta caket eta palidinya. Yuk. Ayo. Alim, Ayo. panangan tong kieu ngewa. Meni kitu. Cicing atuh. Menyung ngiwit sabaha. Yuk. Itu ising ku batur atuh. Mending ngaling-ngalikeun teu pajarkeun naon we. Enten naon mata kayu di itu yuk. Ngarah bunyi. Gelo. Teu sangka eta bah asik. Hayo budak sakitu alusna dibikeun kanu kitu patut. Teu mah buaya darat. Ngaranna juragan Aden lah lalampahanana mah teh ucing. Kumahanya duh. Aduh eta deui ampun Gusti nu Agung. Si Marni na di hayo kalah kadaek. Pada macing atunya sing boga pikiran. Geus nyaho manehna teh geus ngayakeun hubungan jeung aing teh. Tapi eta nepi ka kitu. Dan. Itu tuang heula sona teh. Alah kelanan mang lah bororah hayang dahar. Yung weh lah kitu. Itu tuang rama sareng ibu parantos ngantosan. Ya keun wae lah. Yung weh lanan. Pusing euy, ke para rusing lah. Yung weh rek dalahar mah. Kudu make di kagoroan saya. Yung weh. Ulah kitu teh kebis nyeuselan deui, ka nyeuselan mah ka emang. Moal yung weh lah. Bejakeun weh. Teu bisa gitu keur ngalamun. Alah, ngalamun naon sih? Alah, geus tong loba ikut campur lah. Ieu mah urusan saya. Mang Ukro, engke lamun geus beja ka dedenya. Rek aya perlu sakedeung rek aya barang titaheun. Oh, mangga. Payah hirup teh. Ditampik jeung teu ditampik. Ampun. Aya awewena daekeun, kolot bagog. Pusing pisan. Pusing kasaan teh. Aing mah. Eta hayang meruhkeun tah nu ngaran Aden juragan kepotin. Kumaha si jelemana? Aing mah burung teh dihareupan da. Lah dibere tepak tilu ngajuralit jelema kitu mah hayang nyaho ku aing mah. Rek ditagenan tanu kitu teh. Kurang ajar pisan. Wani-wani ngarebut pamajikan batur, pamajikan kabogoh batur. Tapi pamajikaneun atuh. Dan atos Den. Kade mau cross kedeung. Enak kieu ku saya diparentahinya. Pang maluluhkeun kepo.
Tuh ulah nyebat ku pake po kalinya mah. Eta teh jalmi inohong pisan, jalmi diajidinan pisan kurang dinya mah. Alah eueuh keur saya mah. Di atas kumaha gitu Den? Kieu dengekeun nya. Nyaho Marni teu. Marni putrana Basik. Tah eta. Ayeuna teh teutis dibawa tah. Kusaha teh? Ku juragan Aden kepoh teh ya. Ceuna nyaritanna rek dikawin. Alah, nyadari ningalikeun ala lampu laku lampana mah kitu teh Den. Buaya darat. Oh, da saya ge nyaho ti baheula ge. Tapi kumaha carananya? Ieu we nama pasien serat ti Aden, keun kumaha nu ngajajabkeunana api-api we rek naon we lah mang marek mangaritkeun atawa rek naon we di ditu babantu buras beres. Gitu. Hade atuh kitu ge. Ngan kade katinggalian ku salakina. Atos ditika? Duka teuing ngari geus dikawin ensana mah. Alah, gampil atuh Den nu kitu mah. Kan isina ka dieu lah babat-babat sekalian kan jeung mah dibantuan, mang boga parang ya. Halus. Halus. Jadi bener Mang Ukro teh kabantu. Yo Den, cek paribasana tong karek di tanagana, di arah tanagana. Pati jiwa raga, kumang moal burung teu dipasrahkeun. Bener? Leres, mang mah kanggo naon hirup ke wae lah. Nah, sana teh kagok mang mah. Aduh, nya Anis boga dulur. Jadi kieu Mang Ukronya. Sagala parentah atawa sagala naon anu dititah ku saya teh kudu bener-bener dilaksanakeun. Pokona mah Den beres sagala rupana. Sok ada masratna. Kelana dagoan. Keur Omi, lain keur Omi. Omi ge geulis di sarua. Maning ka Omi, maning ka Marni nya. Tapi Marni cek aing mah. Bokro. Ya suratnya. Ayo, bikin ka Marni. Kade kudu bisa suluputan. Beres Den lah. Mana uangnya na? Oh, po. Aduh. Ya, J 2 3.000 tah. Alah, tuh mah cekap Den, uang sagok sakieu mah. Aya mah teu aya uang pelumas 3.000. Ari geus hayang sabaraha atuh? Paling sakedik ceban. Waduh, udah gede teuing. Upami uang pelumasna rada ageng, leueur ka dituna. Oh, akan bayar tenan naon atuh lah. Ke kadinya. 10.000 meureunnya. Dah. Karsi! Tah, juragan, enaon? Ya pantau buka lah ya. Gara resep pisan. Digorohan tita tadi. Panyantennya dari konti ka sakedap. Da panyantennya sudah dari kunci. Benar resep pisan. Sok mi kelebet mi. Mangga. Arya sahaya juragan? Geus tau loba omong cicing maneh mah lah. Nah, nyaho naon sih? Ayo mi kelebet. Mangga. Duh, ya gedong manis sakieu sigrongna sagala rupi aya para botanana. Ari Kasih. Ari Mari geus balik can. Neng Marni. Tadi teh nuju gagaleh benang. Ka warung si Otoy. Kumanya. Kan lah. Ayo kelebet sok. Biasa di dewe ah. Sok kalebet. Sok kalebet neneng. Karena di dewe teh sasaha. Bibi nepangkeun atuh. Nepangkeun. Omi. Bikarsi. Tas pada tenang di mana ge di dieu mah bikarsi we.
Tas tararangan asal ngaroskeun jenengan bikarsi, pasti tararangan. Nuhun atuh. Janten bikarsi teh mengdoana sareng juragan kepo. Wah anu, di mata aja sasaha lah. Hoream neneng, ari ngabula anu sanes teh sanes kunaon teh saru adatna. Juragan ieu mah nya bager, nya lungguh. Tara aja nama make barang naon sebutan barang geureuh. Atuh nepi kumaha we, tara aja nama. Nuhun we atuh. Bade ci kopi, ci es, cai susu, ata nepi naonnya? Limun bade. Ah, ci herang. Di ente gimana juragannya? Tak iya om. Norompok teh. Janten anu sakieu ageungna norompok. Atuh sagala aya tuh. Televisi berwarna. Atuh kulkas aya. Mobil aya di garasi. Atuh motor aya dalapana. Ieu teh sadayana ge kanggo Omi. Asal Omi kersa. Kersa naon? Dipihukum ku akang. Atuh da abdi teh acan wabartos kana janten sepuh. Alah, gampang soal eta mah. Soal eta mah kumaha akang we. Anu penting Omi kudu daek dipihukum ku akang. Kapan sauna parantos kagungan garwa? Alah, lain garwa eta mah. Geus kenal pokona mah Omi kersan teu. Ari teu kabotan mamangga teh teuing da abdi mah dulang tinane sifat istri mah. Tah, kudu kitu akang mending ngeunah tadi geus nyebutkeun dulang tinane. Nyaan nikmat teh. Beres pokona mah. Ai tadi eta teh babalanjaan bade dianggo di dieu tanapi bade canak ka bumi. Kawe dirorompok. Tah, kitu mah beres. Dikarsi, buka tulak panto ya. Juragan. Adi sadap. Naon? Itu sumping. Aduh, paur. Itu sumping. Saha ari maneh teu pupugu? Itu Nen Murni. Aduh, paur. Saya ngasih na wihela tuh. Keun bae nasok sinabus sekalian. Nah, asana teh keun bae sebeuh geus. Jeung bukakeun ka dibukakeun. Sadap atuh. Di kembar ari kitu jadina teh. Tapi bita, pantau tuh tara di olian merenam nih ngerekek gitu, olian atau minyakan sekali-kali mah. Sok di naon di lisa anu kating kunaon ieu teh pernah deui. Kateuing dasar we. Juragan. Kunaon ieu bisi gagala leumpeur teuing. Henteu kabali dieu kitu. Ari Kang Kepo geus balik. Geus sakerap juragan ge. Kunaon sih maneh teh gagala leumpeur? Henteu teh sanes naon sanes. Ieu we muhun bili capek keneh mangga kabali dieu. Tante, hari itu sana diharap. Aduh, kaki gak terang. Saya lagi na aden. Para rugu setengah arti. Ini kan balik deui. Pasar teh bari. Nah, udah terus di pasar, udah terus nenggala benang. Iya tak.
Kenakeun alo ieu teh. Oh, nupangkeun atuh. Marni, terus Abi, Omi, Abi mantun ya? Abi mati tebi di Tasik. Lalu abi ingat tebi? Jantan ka Kang Kepoh teh paman teh. Leres? Oh, ieu teh jadi alo ka dieu teh. Jadi meureun Marni ge kudu alo ka dieu teh. Nya Omi nya. Leres, Om. Tuh, apa nyebutan ge Om? Jadi kudu ngarti. Akang mah salah lawasna ge tara mau ka imah. Tenang we sing Jon. Marni, Kah? akang ke jam 5 rek aya perlu heula sakedeungnya. Reka itu ka dulurna ieu. Ayeuna teh maneh teh keur aya musibat. Hari musibatna kunaon? Pokona mah ieu indungna budak ieu teh, nya indungna Omi keur katalang sara we di itu di Tasikna teh. Jadi ku akang rek ditepikeun ka dulurna, nya. Kumaha wae teh serius-serius. Dah. Dasar atuh kudu niat bareng. Beres pokona mah. Omi. Kah? Lamun engke sejeuna nanyakeun bejakeun we Omi teh anak lanceut akang kitu nya. Enggak. Tapi abdi mah da terang sugan tetep kieu. Alah, ke cicing dong ada omong. Omi mah cicing nu penting makan ningali akang, lain ningali batur. Leres? Nya mata keus we cicing. Asa teu kahalal arti. Cenah Kang Kepoh teh boga pamajikan. Hari eta nu datang saha? Irakur alokna mah. Ditanyakeun nu bener aing mah. Heula atuh nya, akang rek cai heula. Mangga. Sok baturan ku aja di dieu. Ayo Omi, pada tuang. Awas sekarang teh. Nu laras di dieu mah sanes sawar gatra. Sanes ngan saukur nawaran bari jenteu. Sanes di dieu mah bari tuang mangga. Atuh bade ngaleut mangga, bade cai susu, cai jeruk aya. Moal. Cece teh hoyong terang. Ari jenengan salaresna teh laras Omi. Laras Cece. Ari kali ti Tasik. Nah beterang Kang Kepoh. Henteu. Ulah henteu. Yang Cece mah blak-blakan sagala rupana ulah anu digiging kelir sinang siloka. Prak caritakeun. Sok caritakeun. Da Cece geus beda rasa. Lain dulurna Kang Kepoh lain. Pasti mah lain. Kieu itu salaresna mah Cece. Abi teh dibingung tungtung nama. Ari bingungna? Laras data di teh tepang di bumina pun paman. Tepang di bumina paman. Jadi paman ayo Omi. Laras. Ya Allah ya Robi. Berarti kaki itunya asa teu kahalal arti. Lu kada biga terang masalahna. Juragan. Itu disaur. Rek naon cenah? Ayo naon karsi? Itu disaur kateng pada naon? Juragan. Ari teh teralas wargi sanes. Kami nyaho ti mana? Ieu mah tak enak keur ditanyakeun keur ditalengteng. Bener teh teh. Asa teu kahalal arti teh. Di tengah hate bener oge di dieu teh ngan saukur numpang, tapi di tengah hate ari kitu-kitu teuing mah. Sakatunya akalan. Mama nawian juragan. Bilih kitu da diri ge teresep ari ningali lalaki sok cuktrek. Komo bari jeung sarakah kitu mah model den Kepoh. Sebal ningalina oge. Ulah nyebut sebal dari goreng-gorengnya saraki kuring. Bener gak tak atuh punten. Omi. Kah? Ya, bener teh. Kapan senang ayeuna mah urang geus di dieu mah.
Tapi abdi mah keke teu raos, Kang. Nama kita ngeunah segala rupa. Kamari mah di Talengteng. Kusaha. Itu ku Cece. Cece saha. Naon Cece? Cece itu Cece Marni. Alah, kan bae rek diusir ku akang. Nah, tuh mana sana teh. Tuh man, ngeunaheun teh kira kitu-kitu wae. Nah, anak sakitu nu kawasa di dieu teh. Laras anu kawasan mah Akang. Ari geus? Pokona mah beres. Geus anu urang tinggalkeun deui yuk. Hayu. Urang boncengan deui kana motor atau rek kana mobil. Tong bade nios di dieu tos kana motor. Ya, ayo atuh urang kana motornya. Sok dadang-dan heula tuh. Ke sakedap. Bade ka mana deui Kang Kepo? Ada kayak perlu ulas gedeng. Nah, meni usilan ting barang tanya segala rupa. Iya Kang Kepo. Ulah saka bobodo ka abdi mah. Abdi mah sok heeh tungtungna. Nah, make keheul segala rupa. Eta teh sidik lain wargi lain. Eta teh pamajikanna lain. Atau geus dari pamajikan? Ai ngomong teh sangeunahna we. Geus tong loba mong. Erek ini heula. Parantos Kang Kepo. Ayo, keun antep lah. Antep we anggap nu gelo lah gitu mah. Abdi mah janten hariwang Kang pami kieu mah. Cicing nyekelana sing page. Nyaan sok sieun keteger mika ngewa ka abdi. Mika cecep ka abdi kan antukna janten pas saya. Ah, kan bae nah. Soal si Marni marek dipiceun ku Akang, rek dibalikeun ka kolotna. Nah, Akang mah leuwih berat ka Omi tiba teh si Marni. Si Marni mah anak jelema teh boga tuh, anak jelema teh gablek, dijahit teh bebuhan we ari tage boga hutang dibayar ku si Marni gitu. Nah, asana teh Akang pangkawasan di daerah eta mah. Ya tapi da abdi mah teu raos eta kitu teh mah. Cicing nyekelan sing page. Tah, kitu nyekelan rat. Nah, Kieu, tet. nah gitu so. Aduh, cicing atuh ulah kuda kodok. Ini kan kieu. Ya nyakonaon Kang? Tuh, teu nyekonan sapu tangan. Ah, sanes. Barit? Nyakon barit? Ah, nya lain ya sapu tangan. Ah, pira aku sapu tangan kieu. Ya nya. Nah, eta geus terang mah. Cicing sebagai nyekalanana. Kade ke bisi ngajengkang muntang eta cilaka locot ke. Mak nya ari nyarios teh. Tuh tingali. Eta meh tingali tuh. Nya. Waduh, mending ngarariung ka eta naon? Oh, tabrakan. Waduh. Wah, bener we tuh cilaka gede. Matakna bener di jalan teh. Kudu hati-hati teh kitu tah. Pan geus tabrakan kitu mah ripuh. Tuh nya. Ah, nya lagi itu meni dipayang kitu. Wah, nyaan, papisahnya. Naon, sirahna? Nya. Duh, ampun. Samanya pakan sing page. Kana pokona mah ayeuna mah Omi mah tong loba pikiran itu ieu. Nu penting si Marni rek dicerai. Si Marni rek dipiceun deui kana beka bapana. Keun bae nah dikawin teu asana teh. Ai. Pokona mah hak mutlak di imah Akang, eueuh deui iwati Omi. Ya. Kamari ki aya nyeratan Kang Oman teh ka ditu. Naon cenah? Duh kada nyeros motor-motor gitu. Oh, nya. Poho Akang rek mangbalikeun motor, acan nepi ka ayeuna. Ari panyanten teh. Oh, henteu. Ayo. Nah, gitu. Kumaha teh enak? Rek terus ka mana? Rek nongton heula? Rek terus balanja atawa rek balik deui? Adi mah yang nyacapkeun ka ieu, ka teu geunah hate, bonganna kamari cacen atas nyarios kitu. Mending ngesek-ngesekeun majarkeun pada lain dulurna cenah lain. Alah, keun bae tong jadi pikiran, tong jadi omong. Nah, asana teh.
pokoknya mata suka teh hayang. Nah naonan rasaan teh. Kajian teh dikumkum kia ge. Kalah kader ka imam mawaan awewe. Ae. Nah, nyarita teh Marni? Ya mau urusan dewek deuleu di dieu mah. Nah, sia teh kos anak jelema gablek gue make nyebut kitu segala rupa. Kajian teh anak jelema teh gablek. Tapi aing mah najis, aing mah mau rasaan teh nah dasar jajah teh. Ae. Bener nah ada kuring moal hese. Moal susah, erek miceun maneh, erek dibalikeun deui ka bapa maneh. Anu ngaran si Asik. Kos teu karasa baheula teh boga hutang sia batak dicokot teh ku aing. Aduh, aing mah bener-bener gesek-gesekan. Tak suka, aing mah sia antarkan. Gandeng lain jejerewetan kieu tengah peuting nanon teh teh. Gandeng nanon, batur mah geus malolor. Ae. Antarkan. Isukan leubeurang. Ayeuna mah kagok tengah peuting kieu. Ae. Panas si aing bare kawin ka Kang Dadang tatulus. Gara-gara maneh make der mentak bapak aing. Nah, atuh sia teh bisa mayar hutang. Nah, hayang dibayaran bae bahaya. Tong lewes ya, gandeng tuh tengah peuting ieu teh naon teh. Kakang Dadang aing kawin tetulus. Tapi aing mah bener aing mah rek lumpat. Aing datang dari Kakang Dadang. Omi. Kah? Keul teh dah. Carekane sakalian. Tuh man. Isuk parek dibalikeun deui ka bapana. Nah, hasana teh. Ulah kitu hawatos atuh Kang. Keder deui ka abdi kitu. Alah, sing percaya we pokona mah moal. Akang mah leuwih berat ka Omih tibatan ka si Marni. Si Marni mah anak jelema teu boga. Anakna Mang Asik. Ripuh matake. Matakeun bae, isuk marek dianterkeun we. Nah, hasana teh ngeunah teuing. Aduh. Ngeunahkeun di dieu mah disenangkeun. Dahar kariam pake karirap. Nyeusehan teu kudu kusorangan aya batur. Nah, hasana teh tah ti ali kadenge teh keur ceurik tah. Taras ka kuping. Abah. Abdi teh ditenteinganan, Pak. Ditenteinganan. Nah sada nu ceurik teh teh. Neneng. Buka tante juragan, buka. Cicing kasih. Cicing. Buka. Pokoknya ada bibi nu baris dumela. Bela turun buka bela bibi. Beres teuing nyungjuran bibi kunaon atuh make nangis sagala rupi. Kenapa bibi? Biasa sehatkeun. Abi merek balik sukan babi. Rek balik deui ka Abah.
Marni? Ah, kesangka bakal aya digigireun akang. Tunuh kene. Tang tue tunuh keneh batu da. Ente ngeplos penting teh remna. Ngaco ari serius teh. Nya teh ngeplos teh blong gitu rem. Kapan penting teh nincak gaslin? Ngaco nyarios teh. Tah eta anu basaku omi kacekal teh eta tah. Anak berit. Ari si Marni geus balik itu encannya. Bisi geus ngingki ke bapana si kurang teang. Kamarana ieu teh? Karsi! Karsi! Eueuh. Marni! Marni! Kamana cenah jelema teh? Ya surat. Naon cenah teh? Kahatur Kang Kepo di bumi. Abdi mios, kumarga abdi tugena hate. Kalian ngatur nuhun tina sagala rupi kasayan. Abdi anu sono. Marni. Suna sono sebang dina ge. Jor bae kantong mana asana teh. Untung eta dianterkeun ku aing. Nah, sia. Lamun kitu ku aing perlu ditagih deui ta bapana duitna tah. Rek ditagih ku aing mah ka imahna. Nah, asana teh. Ditagih ku aing masih lagoan asik. Lain. Ye. Ari abah mananya so teh bisi epa congregan jeung nu jadi salaki. Laras abah. Abdi tadi abdi lainkeun. Kang Kepo teh nyanak istri nu sanes deui. Kayak entos janten garwana eta mah. Jadi mun kitu mangan ngarah maduna bungkul meureunnya. Laras. Abdi teh kiat kana raosan tenangan kieu mah. Untung we aya ieu bikarsi. Laras abah da upami teh abdi mah duh mapak pikarunyaeun pisan. Da eta mah kitu karesepna. Juragan Aden Kepo mah deh. Mah aya. Mas pageye-geye. Mas pageye-geye. Matak sebel. Matak kriet ke Bandunganana oge. Setiap saat. Naon setiap saat teh Nyi Karsi? Nya eta juragan Aden Kepo yai meniriet ke Bandunganana oge. Gentos-gentos pamag istri teh. Sarakah. Kan baik nah. Daya balitunganana sana teh. Punten. Basik. Rampes, sa di luar. Surungkeun we pantona, da teu ditulakan rasaan mah. Eta geuning cep dadang sumping di ka dieu. Laras, abi teu nguping martos. Ti Mang Ukro nyarioskeun cenah majar teh. Datos mulih cenah Neng Marni mah. Laras ieu geuningan cecep ya di dieu. Geuning Mar? Kang Dadang. Marni? Kunaon? Kang Dadang. Hapunten abdi. Teu naon geus hal-hal anu geus kaalaman mah tong make diinget-inget deui. Anggur si ayeuna mah urang nyorang atau urang narawang mangsa-mangsa anu bakal datang. Keun nu geus kaalaman nu geus kalampahkeun mah teu kudu loba carita ayeuna mah. Kumaha lalakonna? Abdi teh dikakaya. Di kumaha dikakaya teh? Aden. Bibi mah matak sebel ningalin oge eta. Mah aya we. Aya pamaget kitu-kitu teuing. Kumaha kitu Bi? Terangkeun bikarsi. Kumaha Bi? Sok caritakeun ka kuring. Aden mah
disiksa ngan teu we digebugan mah kitu kecariyosan-cariyosan peureus jabaning teh desiden kepona teh nyalak di istri parantos janten garwana ayeuna mah matak bingung matak di BG ini teh gitu bari jeung teu bebeja-beja acan senang ningalin oge pasti ningalin oge bibi mah jadi milu sedih keun bibi teh milu ceurik teu kudu keun cukup kukuring ini anu kataing ya dari cari ke sagara keluar wur-wur ti anak tiluhur ya tina teuli teh aduh sing sabar neneng geus bibi geus teu kudu ribut Basik Basik aya saha di luar buka kuringnya Basik geningan Juragan Aden gas tong ngomong ayeuna mah mana si Mari aya di dieu aya Juragan eta teh awewe teh pika sebeleun ini teh teu bebeja alah gas ku sabab ayeuna mah minangka hukumanana minangka kateungeunna kuring naon hutang-hutang basi ku kuring rek ditagih ayeuna teu gugur teu angin pokona mah geus tong loba carita Basik bayar hutang anu 34.000 sabis bah ku abdi bah urang payunan hei anjeun nangtang ka kolot goreng patut kasebutna alah silaing pake pitiluan kana urusan batur dewek nu ngaran si Dadang minangka papacanganana Marni baheula zaman candi kewat ku anjeun kuring batur masa ngewat ari eta nepikeun ka ayeuna balik ceurik jaba diteng-tenganan ku anjeun teu masa kuring mah geus tong loba omong ayeuna anjeun rek nuntut naon deui ka dieu erek ngaroboh ka naon deui kuring rek nuntut hak kusabab si Asik teh geus nginjem duit lobana 34.000 ayeuna korek kuring rek ditagih tur tah hayang dibayar ayeuna keneh ngeunah we nyarita teh mahkota anu berharga di anakna narek dileungitkeun kitu bae alah soal anu kitu mah cetek deuleu lalaki dewek teh maju dewek ka dieu sacana kuring maju daguan pihak-pihak anu wajib bakal newak anjeun nah mah kenewak segala rupa kahiji anjeun teh geus sidik jadi tuan tanah anu ngamonopoli tanah-tanah nu aya di dieu kaduana anjeun geus ngaruksak kahormatan gadis-gadis nu aya di dieu ngarti alah tong loba catur si Dadang maju ani mah alah dagoan sakedeng deui pihak-pihak anu wajib bakal mewah ka anjeun dipikir-pikir mah alah tong arapa bereup dagoan sakedeng deui ulah dang ulah saya rumah salah hayang daun anjeun ku saya dibere teu butuh kuring geus teu hayang pamere ti anjeun anu penting kuring rek nyokot bebeneran hampura dang hampura teu bisa kanyerian awewe di dieu turta kanyerian jelema-jelema anu geus jadi pameres anjeun ku kuring anu rek dibales ulah dang ulah dang sing karunya Marni hampura akang Marni teu aya jalan pikeun ngahampura Kang Kepo kumargi kanyeri abdi kaperih abdi katugenah bapak abdi geus dihancurkeun ku Kang Kepo hanjaka rumasa alah bongan we bongan Aden mah jelemana sarakah kawe rampus karena duit meni beuki tak kitu akibatna sakedeng deui bapak-bapak petugas bakal ka dieu puas ya karasa tah eta hasilna tina pageye